Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Kang Irsan Kinyamar. Ieu mah ilmu fisika lain jeung ilmu sulap, ilmu trik kecepatan tangan. 4. Jadi ieu mah supaya harapal. Seueur anu ahli sulap, ahli nukar itu dijieun manfaatkeun nyata dijieun perdukunan nipu ujung-ujungna acis. Ieu mah teu hafal jadi hafal. Iyalah carana penipuan teh seueur tina kelapa di jerona aya beling, tina endog, tina beas bisa nangtung, bisa macam-macam. Kang Irsan di Kabupaten Bogor Gunung Salak menjelaskan meski carana mangga ningali hapunten kamerana ieu. Nah, hiji berupa endog ya endog. Ya endog tuh endog asli endog. Jadi nganggo mengke paku ditotok kita totoknya tuh totok bolongan geus di bolongan asupkeun paku geus di bolongan ieu teh asupkeun we arek bubuk rek serabutan rek naon asupkeun tuh ketilnya tuh kalau bolong ya asupkeun tah ka dieu tuh dibantu nyere. Nah dia asupkeun jadi kos kita tuh diasupkeun paku-paku urang bisa paku-pakuna loba ye. Nah orang Sunda asli tah paku-paku asupkeun. Nah arek make buuk-buuk mangga tah asup paku tah diusapan kieu dioleskeun. Nah geus kitu nyeun wadah jeung nendena misalkan kos kieu wadahna katingali modelnya videona sadayana. Nah simpen kieu siapkeun lilin jeung korek. Nah ieu trik mudah tah geus kitu ketlakeun kana nu bolongna. Tuh ketlak-ketlakna. Nah ketlakna tuh jadi kos kieu nya tingalikeun nya tah endog pakai lilin tah ketlakan lilin kieu nya tuh ngubolongna ketlakan ka dieu tah sampai murag tuh tah tuh tah ketlakan kieu tah ketlakan geus garing engke dibersihan ye tah sisi-sisi ieu teh tah ieu ke bersihan. Nah hasilna tuh mantap kan mantap tuh hasilna murni hasilna tuh tumpah endogna murni ieu teh tadi jerona teh paku buuk atau terserah naon lah hayang warna beureum atau supidol aya hideung atau naon terserah. Sekian hasilna perdukunan teh urang mah bejaan supaya ulah katipunya. Yang penting mah ulah ditinggalkeun perintahna jauhkeun tina larangan Allah, terutama kewajiban sunnahna doa nu ijabah orang tua jeung Gusti Allah ngagungkeun ka Rasulna seurkeun nu 5 waktuna ibadah puasana jeung sholawat sakitu sih abdinya hapunten mah kalapatan sariosana supaya tong katipu dulu urang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irsan Kinyamar Gunung Salak Bogor.